waktu masantren di Sekong hayangnya bakal guru gas umur 7 berangkatlah tiluan nu hiji ngaranna Wes Kurni orang Tangerang kabeh nu hiji di Samsudin berangkat di ditu nu dua sombong sebab puasa bae nu duaan mah sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa mopo sia kajen ku kumaha ge ye aing ye hijib nasor geus dikelek hijib naon deui si dieu hijib sepi mah komo anginna ge geus ambalaya ya tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang siap tuturkeun deuleukeun aing mah naik angin jakana begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh teu kuat dua mah alah cenah Adam Yati aing mah teu kuat cenah ieu aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat kumaha sih nyaritakeun teu kuat hese nyaritakeun teu kuat teh hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat aya beungeut perang hayang kanu geulis aduh teu kuat teu nyambung tapi ulah leutik ka ate lalaki mah pembeli itu geulis kajen teh geulis beungar iya ini roa itu pasang je mujizat Gusti Allah masyaallah qala Yusuf li abihi ya ngaji memang ngaji amil eta heula nah lah urang dia mah geus leuwih nyaho bae pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu tapi almarhum Abah kula masyaallah ketika tawadu di harapan Gusti Allah ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beuki wiridan tilok tapi abdi hayang kapatilasan Syekh Maulana Mansur di luhur abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya nu mawa wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur teh sorangan ai batur aing eueuh sakieu ieu aing sorangan cai loba sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur di jamaah mandi dan lain sebagainya turunnya jalan mana ya ceknya sebab tadi perem datang ke luhur tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui datang deui ka babaturan ke ngagaloler Masya Allah rahasia Gunung Karang namun dibawa takabur bahaya sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur kene tapa di Gunung Santri di Gunung Karang di Banten balik kita mampir ka imah mau dicaritakeun ka ditu nama ngan urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur ieu teh geus dieusian kudu tapati baheula datang ka kuari nah panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang mantak hadiahna ge teu barang sambarangan ulah ge tadi rada ngageter tita hadiah padahal urang dieu bae tapi kukula dihadiahan lalauna teu meunang kadenge ku batur oh geus hadiah berata guru teh aya bae nah iyalah Banten Masya Allah cai bisa digunakan jang perang di dieu mah ulah sambarangan angin bisa digunakan jang perang ngan nu hese de kunci nu hese ge eta ngadatangkeun angin kumaha lamun salah ngadatangkeun angin lain bisa pake perang nyanana kena tsunami ieu pernah yang ngundang angin pernah ngajeledag pernah dibawa ke Grogol saya pikirnya nah, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu Banten mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari ieu batu anu aya di Banten tersebut dipindahkeun ka Surakarta Jaya dipindahkeun deui ka Banten ketika Banten ngangaranan angin di ngaranan lah angin teh ku ngaranna opat Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan dipakailah ngarat salah satu opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin eta teh julukan ngaran angin
angin kidul, angin wetan, angin kulon, angin kaler. Nah, lamun endek coba-coba ngundang angin tersebut, apa ti kaler, apa ti kidul, apa ti kulon, aya bahasa tertentu. Aya keneh karuhun urang di dieu insyaallah. Anu lamun huru hara gede bakal tarurun ti Gunung Gara. Mudah-mudahan karuhun urang masih keneh ningalikeun urang. Mudah-mudahan karuhun urang masih deudeuh jeung nyaa. Neuleu ambalaya anak incuna beuh ieu geus teu puguh arah. Mana nu bener mana nu salah geus teu puguh arah. Carita partai dikemas siga bener padahal jerona ambalaya. Carita organisasi siga bener dikemasna luar biasa bagus. Ternyata jerona bok-brok. Pondok pesantren kadeluna bagus dikemas berbagai ngaran pondok pesantren. Ternyata jerona masya Allah selama hubud dunia moal beres. Karuhun bakal ngutuk. Gila Gunung Karang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji incu Banten anu nakal, maka batu tersebut teh moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut kemudian didagorkeun kana sirahna semplek jadi batu gigilan eta semplek juruna saeutik urutna hajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin. Aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten. Urang tinggal nungguan batu eta sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta. Lamun encan aya saha bae nu endek muncul jadi sultan, jadi raja moal bisa. Sebab nu bakal jadi raja di Banten mah tetep tiba heula ge raja wali, wali raja, raja wali, wali raja. Kudu make koma ulah raja wali. Raja wali batu sia eta mah. RCTI eta mah. Raja wali, wali raja. Selain wali moal bisa Banten. Lamun dicaritakeun tentang bakal karamean Banten dijajah deui ku RRC sebab aslina ge Hindu bakal terjadi. Inggris bakal asup deui ka Banten bakal. Belanda bakal asup deui bakal. Cuman tetep nu bakal numpas Arab-Arab kene. Percaturan tentang Banten seperti eta selama batu encan muncul deui tetep Banten moal boga kekuatan. Itulah sejarah ala kadar. Urang kuari sabodo tama tentang eta. Ieu mah supaya nyaho bae heulana. Masih panjang lalakona. Urang sebagai generasi sing hade sebab Kangjeng Nabi muncul dengan kekuatan anu luar biasa. Tapak Kangjeng Nabi Musa muncul dengan kekuatan anu prima. Tapak Wali Sanga muncul dengan kekuatan anu prima. Tapak Syekh Maulana Hasanuddin babat Banten pada tahun sekian sampai tahun sekian, dilanjut ku Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, dilanjut Syekh Mapai dan lain sebagainya. Tarapak kabeh lamun urang kuari jadi kokolot jeung jadi kiai masih keneh beuki duit proposal pamarentah ulah harap menang Banten. Urang jadi kiai masih keneh ngarorodan duit partai moal harap Banten jaya. Urang kuari jadi kokolot atawa jadi kiai ustad masih kene kabombro jeung kabita ti duit-duit ti haritanu. Wah ajur Banten kajeng. Ajur sakali deui. Sia tanu neruskeun mata. Aing mah toser doang. Seperti eta. Dek narima dek henteu hak ente kabehan. Sekedar sejarah kekuatan Banten dicekel ku ahli-ahli tapak. Urang boga Syekh Mansur, urang boga Syekh Asnawi. Syekh Asnawi teh raja Banten. Cuman masdur. Mantap ketika renovasi diberi kewenangan Syekh Asnawi Caringi. Setelah eta kadieuna teu muncul kembali. Insyaallah engke diai.